sadayana, kaulinan lato-lato ayeuna keur jadi tren di masyarakat Indonesia. Kaulinan ieu diulinkeun ku rupa-rupa golongan, boh budak leutik, boh barudak sakola. Malah dina sababaraha kali oge katembong barudak nu dewasa oge ngaulinkeunana. Sanajan kitu, kaulinan lato-lato dianggap bisa ngaganggu kenyamanan proses diajar jeung ngajar. Sekaligus ngabahayakeun siswa anu mindangkeunana. Sakumaha kaalaman ku salah saurang murid di SMA ieu. Wilujeng siang Pak Hardiana. Wilujeng siang. Janten kumaha tanggapan Bapak karena barudak sok mawa lato-lato ka sakola. Kusabab alat-alat ulin ieu rawan putus jeung pegat talina. Di kahariwangan bisi ngabalurkeun cilaka kanu ulin jeung babaturan deketna. Kusabab barudak kudu fokus diajar ngajar. Sumuhun Pak, hatur nuhun. Bapak Hardi paratos kersa diwawancara. Sami-sami.